Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maut di dahar cacing maka apalkeun asmaul husna. Allah yeah kuluhum aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim. Salah sahijina ieu ayat lain de ayaman tad'u falahul asmaul husna. Salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu walillahil asmaul husna. Tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maut di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha. Mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Ar-Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh soleh geus bae ngawirina ya solih ya solih ya solih ya solih ya solih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya solih ya abdi ya solih ya abdi ya solih ya abdi. Kan lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak beh. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10 220. Bara. Terpercaya aing masih mah. Sebenarnya tah ayo coba. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Pak 2, kap 2. Dap 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah, ulah sih ngomong ngomong. Berarti 32. Teangan orang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke.
set akurkeun ka dinya tah engke wiridna ka dinya tereh gerage urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wiridna eta urang ini lamun urang ngawiridna akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran nu eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang baca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuman ayo gara fad'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman itu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana mah Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu sekatara tah hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lamun lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku lalu daripada ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu masa Kayyumu mending Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku tolol bebejakan numerena ini masa ya Kayyumu udah ya Kayyuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saya tanu bogana oh renganan boga material nana paingan tunggu saya nggak wirida ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Qayyumu ya jadi mantak mere wirida teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak di kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayyuku Kayyuku ya Kayyuku ya aduh Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab Asmaul Husna geus aya kitabna jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabu da'awat gitu eta urusan hikmah